Assalamualaikum. Sampurasun alo-alo emang nu karasep nu garilis. Kumaha mang? Nuhun ari daramang mah. Mugia urang sadaya salawasna aya dina kasalamatan. Alo-alo, leungeut ieu urang masih aya dina kondisi sasarat COVID-19 nu deungeut ieu masih tacan rengse. Lain nyirorot, geuning ngadon beuki undak wae anu katepaan ku COVID-19 teh. Ku kituna, emang teu walai ngingetan ka hideup sangkan kudu tetep ati-ati tur waspada. Omat kudu merhatikeun protokol kasehatan pikeun megatkeun mata rantai virus. Di antarana, 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. 3. Menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. alo-alo emang, kusabab kondisi urang can kondusif tina wabah, wayahna diajar oge daring deui nya. Tapi sok sanajan kitu, dipiharep hidup tetep sumangat dina diajar. Tah ayeuna, Mang Odang rek maturan hidup diajar mulok bahasa dan sastra Sunda pikeun kelas genep nyaeta ngeunaan paribasa. Alo-alo, naon atuh ari paribasa teh? Dina basa Sunda, aya paribasa, aya oge babasan. Paribasa mah nyaeta kecap mangrupa papatah, pangrojong, atawa kecap anu bisa dijadikeun pieuteungeun hirup. Mun basa kerenna mah kecap nu bisa ngamotivasi. Alo-alo, sedengkeun babasan mah mangrupa kecap, siloka, atawa kiasan anu hartina lolobana ngagambarkeun sifat atawa kabiasaan hiji jelema. Paribasa biasana rada panjang, leuwih ti 2 kecap, sedengkeun babasan mah pondok biasana ngan 2 kecap. Tah ayeuna, pek tengetan ku hideup, conto paribasa ieu. Hiji, atah anjang. Atah anjang teh ngabogaan harti nyaeta jarang saling bertemu. 2. Adigung adiguna. Hartina takabur atawa sombong. 3. Amis budi. Amis budi teh hartina ramah. 4. Berat birit. Berat birit teh ngabogaan harti susah kalau disuruh. Anu kalima, buntut kasiran. Buntut kasiran teh hartina pelit. Kumaha lo? Geus apal meureunnya ayeuna mah naon harti paribasa jeung kumaha contona paribasa teh. Ka ayeuna mamang rek mere conto paribasa mun dilarapkeun kana kalimah. Conto nu kahiji paribasana nyaeta ipis bibir. Ipis bibir teh hartina mudah menangis. Lamun dilarapkeun kana conto kalima, contona seperti kieu. Nyi anah mah ipis bibir pisan, teu kaop diheureuyan saeutik oge ngan ngeng we ceurik. Conto nu kadua nyaeta amis budi. Amis budi teh hartina suka senyum atawa ramah. Contoh kalimahna, neng ati mah keur geulis teh amis budi deui, matak pikar resepeun. Anu katilu nyaeta buntut kasiran. Buntut kasiran teh hartina pelit. Contoh kalimahna, eta budak teh buntut kasiran, piraku dipentas saeutik wae ge teu mere. Kumaha alo-alo, tos paham meureunnya ayeuna mah naon paribasa teh, nu kumaha contona paribasa jeung kumaha mun paribasa dilarapkeun kana kalimah. Tah, ayeuna hideup boga pancen nyaeta ngalarapkeun paribasa kana kalimah. Lamun geus beres, kumpulkeun ka bapa atawa ibu guru hideup yang dipeunteun.
Sakitu we heula timang odang mah nya lo. Mugia aya guna jeung manfaatna pikeun hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.